أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعني بعلومه آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Faslun utawi iki ku pasal sawiji Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman iku sitatun nanam antuk mina sawiji yenta ngimanaken siro billahi ing Allah wa malaikatihi lan ing piro-piro malaikate Allah wa kutubihi lan ing piro-piro kitabe Allah wa rusulihi lan ing piro-piro utusan Allah wa bil yaumil akhir lan kalawan dina akhir wa bil qadari lan kalawan qadar khairihi sebagus-baguse qadar wa syarrihi lan seala-alane qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala hale maha dukur Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal Kiai Musannif bade ngajelaskeun tentang rukun iman. Ari iman hartina cek asal bahasa nyaeta tasdiku hartosna ngabenerkeun. Ari hartosna iman mungkuh syara nyaeta astasdikul qalbi biwujudil khaliqi jalla sya'nuhu wa bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartosna ngabenerkeun hate kana ayana Allah anu ngadamel ieu alam anu maha agung jeung kana perkara anu diwartoskeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari rukun iman anu jadi asas akidah Islam nyaeta sittatun aya genep. Sakumaha diterangkeun dina hadis Muslim, hadis Imam Muslim dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika mantenanana ditaros ku hiji jalma tina perihal iman antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ari iman nyaeta anjeun kudu iman ka Allah, ka malaikatna Allah, kana kitab-kitabna Allah, ka rasul-rasulna Allah, ka poe akhir jeung anjeun kudu iman kana qadar dina hadena jeung dina gorengna. Nya kitu deui diterangkeun dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Surah Al-Baqarah ayat 258. Pamit lebar Rasulullah parantos iman kana Al-Qur'an anu diturunkeun ka mantenanana ti pangeran mantenanana nya kitu deui jalma-jalma mukmin kabeh iman ka Allah, ka malaikatna Allah, kana kitab-kitabna jeung ka rasul-rasulna Allah. Abdi sadaya hanteu ngabeda-beda antara salah saurang ti rasul-rasul Allah. Sareng dawuhan Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Hanteu kaasup kahadean marane yang hadepkeun wajah marane ka jihad masyriq jeung maghrib, tapi sanyana kahadean teh nyaeta kahadean jalmaan iman ka Allah, ka poe akhir, ka malaikat, kana kitab-kitab jeung ka nabi-nabi Allah. Ieu dina surah Al-Baqarah ayat 177. Oge dawuhan Allah, inna
kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sanyana kami nyiptakeun segala perkara kalawan takdir. Surah Al-Qamar ayat 48. Nu pertama nyaeta antu'mina billah, anjeun kudu ngimankeun ka Allah. Naon hartina iman ka Allah? Hartina iman ka Allah ngaitikadkeun kana ayana Allah anu Maha Esa anu ngadamel ieu alam, bumi, langit jeung sakabeh pangeusina jeung sakabeh kajadian di ieu alam. Anu ngatur ieu alam kalawan rapih jeung teratur jeung ngaitikadkeun yen Allah eta kasipatan ku sakabeh sifat kasampurnaan, dibersihkeun tina sakabeh sifat kekurangan. Salajengna wa malaikatihi sareng nu kaduana iman kana malaikat-malaikat Allah. Hartosna nyaeta ngaitikadkeun kana ayana malaikat jeung malaikat eta hiji warna makhluk Allah anu didamel tina cahaya, anu lain lalaki jeung lain awewe, tara tuang tara leueut jeung tara kulem salawasna taat ka Gusti Allah, tara nyulayaan kana parentahna Gusti Allah eta malaikat. Wa kutubihi salajengna iman kana kitab-kitabna Allah. Nu katilu ari hartosna iman kana kitab-kitab Allah nyaeta ngaitikadkeun kana yen Allah geus nurunkeun kitab-kitab ka rasul-rasulna pikeun ngatur kamaslahatan jalma dina agama jeung dunyana, anu nerangkeun jalan-jalan ibadah anu bener, jalan kahadean jeung kamaslahatan jeung ngajauhan jalan karuksakan jeung kasasaran. Ieu kitab-kitab Allah kabeh dauhan Allah. Salajengna wa rusulihi nyaeta iman ka rasul-rasulna Allah. Hartosna ngaitikadkeun yen Allah geus ngutus ka para rasul ti antara abdi-abdi Allah anu nyandak risalah ti Allah kalawan perantaraan malaikat jeung wahyu anu dikirimkeun anu tugasna para rasul nyaeta tabligh nganapikeun jeung ngadidik umat supaya iman jeung ngalakonan amal soleh. Marantenanana para rasul kasipatan ku akhlak anu mulia, diraksa tina ngalakonan dosa, dimaksum jeung diperkuat ku mu'jizah, mangka eta rasul. Salajengna wabil yaumil akhiri nyaeta iman kana poe akhir, wabil qadari sareng kana qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, iman kana poe akhir. Ari hartosna iman kana poe akhir nyaeta ngaitikadkeun kana bakal ayana poe akhir nyaeta poe kiamah, jeung ngaitikadkeunna ba'as nyaeta dihirupkeun deui sanggeus maot, dihisab nyaeta ditimbang amal, kemudian ayana surga jeung neraka. Dauhan Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, sanyana kiamah eta bener-bener bakal datang anu hanteu diragukeun deui. Surah Al-Mu'minun ayat 58. Salajengna wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Wabil qadari iman kana qadar nyaeta ngaitikadkeun yen sakabeh kajadian di ieu alam naha hade atawa goreng, manfaat atawa madarat eta kalawan takdir ti Allah jeung dikersakeun ku mantenanana Allah nakdirkeun sakabeh pagawean urang di zaman ajali, jeung Allah ngadamel di urang iradah juz'iyah nyaeta karep Allah. Anu ku ayana ieu iradah juz'iyah urang bisa milih hade atawa goreng. Urang hanteu dipaksa sabab boga iradah juz'iyah pikeun ikhtiar jeung kasab. Takdir ti Allah, kasab jeung ikhtiar ti jalma ieu duanana berjalan babarengan. Ya, sadayana minallahi ta'ala. Sakumaha dina nadom Sunda
Rukun iman aya genep nu kacatat, hiji ka Allah, dua ka malaikat, jeung ka kitab jeung ka rasul, pengakuan poe akhir jeung ka qadar kapastian. Wallahu a'lam bishawab.